Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana caturkeun ambu suri anu terus lumpat sakalumpat lampet di udag-udag munding manehna sorangan anu ngamuk. Tulung, tulung, aya munding edan tulung. Cek ambu suri lumpat bari tulung-tulungan. Jalma-jalma kaget ngadenge ambu suri nu tulung-tulungan. Sababaraha urang jalma muru rek nulungan. Tapi barang ningali ambu suri di udag-udag munding mah puriak jalma-jalma teh kabeh ngaburiak deui sareuneun. Ari munding terus bae ngudag-udag ambu suri. Ambu suri terus lumpat di babaranting, leok mengkol ka jalan ka arahna ka sawah. Tulung, tulung, aya munding edan, tulung. Cek ambu suri terus tulung-tulungan. Pas kabeneran di sawah loba jalma nu keur ngarambet. Barang ngarieu ambu suri anu keur diudag munding, sakabeh jalma di dinya ge kaget. Buriak atuh jalma-jalma di sawah ge kabeh lalumpatan. Cul kana pagawean, cul kana barang. Munding masih terus ngudag-udag ambu suri. Ambu suri lompatna geus mimiti kendor, napasna ngahegak, tulurna geus karasa leuleus. Keur kitu eta munding katempo rek nyuruwuk, rek neunggar birit ambu suri ti tukang. Ngan untungna pas hampir keuna ambu suri ti kolesah karena jalan ledok, kolesah kebrus. Ambu suri labuh karena kotakan sawah. Jadi manehna salemet teu kateunggar ku munding. Ari munding katempo labas, ceker neunggar hiji saung di pinggir sawah, purbot saung rubuh. Munding terus ngamuk sagala ditabrak sagala diteunggar, sawah ledug, pare rebah kagalai ku eta munding. Ambu suri hudang lalaunan. Haram jadol, nah aing teh sial bae. Cek kentos hate ambu suri, manehna katempo nyengir, cangkengna karasa nyeri. Terus lempang lalaunan bari dongkok maksudna mah supaya teu katempoeun ku munding. Ngan orok aya, ringkagna ambu suri katempoeun ku eta munding, atuh munding nguru deui. Pertak ambu suri lompat deui. Ambu suri beuki sasah bae. Lompatna sosoloyongan. Akhirna mah pras anjog kana hiji tampian. Ari munding geus teu katempo deui ngudag. Reg ambu suri eureun. Aduh capek. Ngimpi naon aing peuting apes. Cek ambu suri bari ngahegak. Baju jeung beurutna geus gogolopot ku leutak. Ambu suri cungas cengos. Manehna sieun munding ngudag ka perbah dinya. Teu jauh ti manehna katempo aya hiji tempat paranti mandi. Eta tempat teh katempo buni da sakulilingna ditutupan ku bilik. Ret ambu suri ngaret ka pola bahdinya. Ambu suri bungah. Halah, untung itu aya tempat suni euy. Aing bisa nyemput di dinya. Cek pikir ambu suri. Ketayap ambu suri keketayapan leumpang ngadekatan ka eta tempat mandi teh. Pantona katempo nutup rekep. Ambu suri terus leumpang lalaunan. Malah bari jejengkean sagala siga bae jalma nu rek intip anu keur mandi. Barang geus anjog, reket eta pantok ku ambu suri dibuka lalaunan. Barang bray, breh teh aya aki-aki nu keur nguseuy mandi tataranjang. Atuh eta aki-aki kaget, ambu suri oge kaget, duanana sarua kagetna. Ambu suri ngagoak, aki-aki oge ngagoak. Ambu suri molongo ka sima, ari si aki kacida ambekna. Pikir si aki, ambu suri teh ngahaja naong manehna. Atuh haok eta si aki teh nyarekan. Dasar yurik sia, dusun siang ada nong kaing, hadik sia kali itu. Menteri ini dibabuk sia ku aing. Cek si aki ambak, bari tuluh nyokot canting rek dibabukeun ka ambu suri. Atuh ambu suri luas perbet lompat. Aduh sial, nah aing teh apes bae atuh. Aduh. Cek ambu suri gugulunuk, napasna beuki ngahegak tulibrek manehna andi prek tiup, geus teu kuateun lompat deui. Ari munding ambu suri, harita katempo keur ngamuk di tengah lembur, sagali tabrak, sagali diteunggar. Ima-ima nu kateunggar, kadenge pating purobot, kaayaan jadi genjleung. Jalma-jalma paburisat palumpatan sieun kateunggar munding. Bari kabehana ge pating cerowok, aya munding edan cenah. Tapi akhirna mah eta munding teh ngajoprak sanggeus nabrak tangkal caringin anu kacida gede. Sanggeus munding katempo ngajoprak, rob jalma-jalma daratangan ngadareukeutan munding anu geus teu walakaya. Kadenge maranehna pada galecok ngaromong. Munding saha ieu teh nya? Cek sakurang jalma. Sigana mah munding Mbah Sura, jawab nu sejenna. Oh, munding si Sura.
Mun kitu mah urang ulah cicingeun, gara-gara munding ieu urang loba anu dirugikeun. Basura kudu tanggung jawab. Cek jalma nu sejenna deui. Bener, urang kudu nuntut ganti rugi ka Basura. Jalma-jalma reang saur manuk, maranehna rek minta ganti rugi ka Basura. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun deui ka ayaan Basura, tua kampung, Pak RT, Mang Wardi, Palebe jeung Mang Uman anu keur laleumpang rek nepungan Aki Jumad bapak-bapakan Basura teh. Tekung sila marahena geus anjog ka lembur Cipulus. Tinggal ngaliwatan tilu pengkolan deui anjog ka imah Aki Jumad. Abah mah yakin ku Aki Jumad mah kamana nyiruk mini leungitna teh pasti kanyahoan. Lantaran abah malin sakali tatanya ka anjeunna teh. Cek Basura kadenge ngomong, ya mudah-mudahan bae abah Aki Jumadna nyondong teu ka mana-mana, jawab tua kampung. Nya mudah-mudahan mah kitu, tapi dina eueuhna ge kapaksa kudu ditungguan ku urang. Da anjeunna mah ari ieu teh tara jauh. Cek Basura deui. Keur kitu teu jauh ti dinya aya saurang budak ngora keur ngarit. Eta budak ngora teh ngadengieun sakabeh omongan Basura jeung nu sejenna. Ngadenge kitu eta budak teh katempo curing hak. Ngaritna eureun heula, tuluy mencrong ngawaskeun ka Basura sapara kanca. Geus kitu mah eta budak teh ngadedag-deg lumpat, arit jeung wadah jukutna ditinggalkeun. Si horeng eta budak teh badegana Aki Jumad. Harita mahena gewat-gewat balik heula tuluy laporan ka Aki Jumad. Anu harita Aki Jumad keur katempo marab hayam. Bari napasna ngahegak pok eta budak ngomong, "Ki, aya pirejekieun Ki," cek eta budak. Aki Jumad anu keur anteng maraban hayam, eureun heula ret ngareret ka eta budak. "Pirejekieun naon ujang? Kajelas aing ngomong teh," tembal Aki Jumad. "Aya Basura Ki nuju kadariekeun, malah mah seueuran," cek eta budak anak katelahna Rustam. Ngadenge kitu, belenyeh Aki Jumad ngabelenyeh siga anu bungah. "Alus atuh ujang alus, sabaraha urang?" Aki Jumad nanya deui. Si Rustam ngahunang sakedeung terus katampo ngitung make jari-jari leungeunna. "Genepan Ki, genepan. Beungnya genepan Ki, genepan," cek si Rustam. "Syukur atuh lumayan ujang, 60 perakeun eta teh. Kek maneh diberes sapera ku Aki," cek Aki Jumad bari seuri. "Ngomong naon bae eta Basura teh ujang? Kadenge teu kuy laing?" tanya Aki Jumad. "Nyariosna kieu Ki, engke geh ku Aki Jumad mah bakal kanyahoan nyiruk mili deungitna ka mana teh." Kitu saur Basura teh, cek si Rustam. "Alus, ayeuna Aki rek disalin heula. Lamun si Sura sapara kanca geus daratang, kumaneh bejakeun Aki keur tirakat kitu nya," cek Aki Jumad bari nangtung tuluy indit. "Mangga Ki, nu penting mah persenana ulah sampai hilap nya Ki nya," cek si Rustam. Sanggeus kitu tuluy Aki Jumad ka jero. Ari si Rustam kot nyokot sapu nyere pura-pura sasapu di hadapan imah Aki Jumad. Tekung silila rombongan Basura geus anjog. Tuluy kadenge Basura uluk salam. "Sampurasun," cek Basura. Si Rustam pura-pura kaget, cag ngecageun heula sapuna. Tuluy nyamperkeun ka Basura. "Rampes. Geuning Abah, mangga ligih Abah. Tos lami Abah nembe ka dieu deui," jawab si Rustam samayah pisan. "Bukuh Abah keur loba urusan di lembur jang, jadi jarang ka dieu. Ari Aki nyondong," cek Basura. Ari tua kampung jeung nu sejenna mah katempo maranggut bae. "Nyondong Bah, kaladesan nuju tirakat. Mangga kalebet mangga," cek si Rustam ngangkir Basura sapara kanca ka jero imah. Atuh terus si Rustam teh heula ka imah Aki Jumad dituturkeun ku Basura sapara kanca. Cat naik kana golodog tuluy si Rustam muka pantok. Mangga kalebet mangga," cek si Rustam nyemanggakeun deui. Atuh tuluy Basura sapara kanca asup. "Ke sakedap deui abdi bade ngawartosan heula si Akina mohon, sok caralik heula caralik," cek si Rustam. Teu nunggu jawaban deui, blus si Rustam asup ka tengah imah. Basura sapara kanca dariuk bari reret nempuan ka ayaan imah Aki Jumad. Tekung silila Aki Jumad nerojol kaluar di tengah imah. Ayeuna mah katempo geus saged make baju kampret hideung, totopong hideung, malahan mah make kacamata hideung segala rupa. Geuning aya tamu. Haturan ujang, haturan," cek Aki Jumad.
Ari Basura sapara kanca buru-buru nyolongkrong nyalam hormat pisan malah make cium tangan sagala. Haturan Aki, ieu abdi sareng-rengan sejangan ganggu kana waktos Aki, cek Basura bari munjungan. Nu sejena ilu munjungan kabeh katempo ajerih pisan. Teu naon Ujang, teu naon, Aki mah bungah kadatangan ku Ujang kabehan teh lantaran ari tamu teh cenah mah rejeki. Cek Aki Jumad bari manehna ge gek diuk. Ari bagi aku Jumad mah tamu teh memang bener-bener rejeki, lain saukur babasaan. Lantaran sahulu teh kumaha mah dihitung 10 perak, hitung-hitung sewa imah cenah meureun. Tah laras Aki, mung abdi sabaraha kanca teh ka dieu teh bade ngadon ngarepot ka Aki. Biasa bae abdi banyeuhunkeun pitulung ka Aki, cek Basura. Ku Aki Jumad langsung ditempas. Geus Ujang teh kudu dituluykeun. Aki geus apal. Ari maksud Ujang ka dieu teh keur maluruh anu ngaran Nyiruk Mini lain, cek Aki Jumad. Atuh gebeg patua kampung jeung sejenna parahi ngagebeg, cek pikirna si oreng bener. Omongan Basura teh Aki Jumad bener-bener liluhung, weruh sadurung winarah. Buktina can ge diwakcakeun tujuanna, Aki Jumad mah geus nyahoeun ti heula yen maranehna ek teangan Nyiruk Mini. Anu padahal mah Aki Jumad apaleun kitu teh lantaran geus dibejaan ti heula ku si Rustam badegana, lantaran si Rustamna ngadenge obrolan Basura jeung tua kampung basa keur di jalan. Adi Aki terang ti mana pamaksadan sim abdi, tanya Pak RT. Can ge Aki Jumad ngajawab geus dipangjawabkeun ti heula ku Basura. Ari Pak RT, pan kukuring geus dibejaan. Ari Aki mah linuhung, waduh sadurung winarah sagala terang. Malahan anu bakal kajadian kege sok terang ti heula, cek Basura ngarasa reueus pedah Aki Jumad bapak-bapana siga nu sagala nyaho. Ari Aki Jumad mah kan saukur seuri. Tah manawi kitu pamaksadan teh Ki diantawis nama teras salian teh eta abdi sareng-rengan teh bade nyuhunkeun pitulung oge kulantaran di lembur teh jadi seueur anu araraneh, cek Basura. Aki Jumad katempo unggut-unggutan ngadengi kitu teh maena ka Cidabungahna. Jang kasusah Ujang pasti ku Aki ditulungan ngan Aki hiji-hiji heula Jang. Ayeuna mah persoalan Nyiruk Mini bae heulanya. Ujang geus apalain syaratna, cek Aki Jumad. Mohon ke abdi tos paham, tapi bilih aya di syarat anu sanesna nya carioskeun bae ku Aki, cek Basura. Teu aya Jang, ngan saperti biasa bae Aki mah lain pamrih, lain hayang bayaran. Ngan ari mah Aki teh Ujang ge apal lain, cek Aki Jumad deui. Atuh tangtos bae ke apal mana abdi ka dieu ge kulantaran abdi tos terang rompok Aki di dieu, cek Basura. Ari Ujang lain kitu maksud Aki teh kudu dijelaskeun deui bae atuh Ujang mah, cek Aki Jumad. Mohon ke hapunten kumaha kitu, tanya Basura. Hari nu sejenna mah caricing bae ngabandungan. Ari di dieu teh pan Ujang ge geus apal. Di mah Aki teh geus dipiduhan ku Hodam. Eta Hodam teh tangtungna kudu barang dahar sarua jeung manusia. Ngan bedana Hodam nu aya di imah Aki mah sok barang daharna teh daging manusia. Komo lamun aya manusia nu anyar pinanggih kabeukina, cek Aki Jumad ngomongna kadenge daria. Watuh gebeg kabehan parahi ngagebeg deui bae, puringkak bulu pundukna langsung karasa maruringkak kabarayang baranehna lamun dikerebeb ku bangsa lembut anu ngageugeuh imah Aki Jumad. Kabayang eta kabehan ge katempo siga anu sieun beutna pada pucet. Aduh ampun Ki, kuring mah masih kene hayang hirup Ki, cek Basura. Abdi ge Aki, abdi ge gaduh urusan kene burangkali Ki. Ampun Aki, ampun, cek Pak RT. Abdi komo Ki pamajikan ge karek hiji. Aduh, ulah sampai abdi dikerekep Ki, cek Mang Uman. Ngadenge kitu Aki Jumad sisirian ngah kayak. Tenang Ujang, tenang. Ujang tenang, ulah salarian. Masih Aki ge moal marabkeun Ujang kabehan. Ngan sagalana ge sok aya syaratna anu jadi tumbal, cek Aki Jumad. Naon Ki syaratna? Tanya tua kampung. Dah Jang Sura mah pasti geus apal. Sahulu teh tumbalna teh 10 perak. Kade lain Jang Aki nya Jang, cek Aki Jumad. Atuh gebeg deui bae kawehana gebeg deui, kecuali Basura anu katempo tenang teh. Lantaran ari bagi tua kampung jeung sejenna mah duit sakitu teh gede pisan, jadi saurang ge teu aya nu bogaeun. Atuh kumaha ieu teh Abah? Abdi teu gaduh artos sakitu mah, cek Pak RT.
Mohon abah komo abdi atuh ti mana abdi mah hartos teh. Lamun teu bayar meureun abdi keregep ku dedemit atuh tulungan abah. Cek Mang Oman mahina ge sieun minta tulung ka Basura. Tenang ulah sararieun eta mah urusan abah. Abah mah hitung-hitung ngabelah nyeruk mini bae kabeh dibayaran ku abah. Cek Basura mahina nenangkeun kabehan. Jadi ari mahina mah bungah kudu mayaran kitu teh sabab pikirna engkena bakal bisa ngajiret nyeruk mini ambih kumahina bisa dikawin gitu cek pikirna. Atuh ari geus dikitukeun ku Basura mah nu sejeuna ge ngarasa tenang. Pok Basura ngomong ka Aki Jumad, syaratna mung eta bae Aki atuh gampil eta mah keun eta mah tanggal walar abdi. Cek Basura bari ngaluarkeun duit sababaraha lembar song dibikeun ka Aki Jumad tuluy gap di tampanan. Aki Jumad katampa bungaheun, nuhun ujang nuhun kade ulah salah hatinya ieu mah lain jalan kaki. Cek Aki Jumad, mohon ke abdi getos ngartos saterasna kudu kumaha ieu teh persoalan nyiruk mini teh kumaha, tanya Basura. Ujang teu kudu khawatir kek mun ujang geus ka imah ge bakal ngadenge beja anu pibungaheun, jawab Aki Jumad. Atuh kabeh gah ngarasa ngemplong. Tua kampung kade ngomong, atuh nuhun Aki tapi anu masalah hijina kumaha Ki? Masalah naon teh ujang? Aki Jumad malik nanya. Eta perkawis di lembur anu ujug-ujug seueur ngaranna teh Aki, cek tua kampung. Aki Jumad katampa ungut-ungutan tuluy siga nu mikir. Sanggeus sadalila pok Aki Jumad ngomong, ari masalah eta mah memang rada berat Aki ge. Sigana Aki kudu ka lembur unjang poe ieu lantaran Aki kudu narekana ti beuting terus kudu di lembur luhur, cek Aki Jumad. Hatur nuhun atuh Aki pami Aki kersama. Abdi sareng-rengan ngarasa bingah, cek Pak RT. Nya jang, tapi ieu syaratna leuwih berat, cek Aki Jumad. Naon deui Aki syaratna? Tanya Basura. Ujang kabehan kudu nyadiakeun munding dua. Nu hiji dipencit di ditu, ari nu hijina kudu dianterkeun ka dieu. Bikeun cocoan ingon-ingon Aki bangsa lembut teh, cek Aki Jumad. Ngadenge kitu kabehan ngaharulang deui bae, tapi Basura geuat-geuat ngomong. Keun eta mah gampil Ki, urusan abdi eta mah keun abdi di tanggal warer, cek Basura. Plong kabehan ngarasa ngemplong deui. Nya ayeuna meungpeung beurang keneh, hayu urang ka lembur ujang lantaran jalanna lumayan rada jauh. Ambih teu kaburitan di jalan, cek Aki Jumad. Mangga Aki mangga. Leres pisan eta teh supados tiasa salse di jalanna, cek Pak RT. Ari Aki Jumad terus ngageruan si Rustam. Rustam, kulan aya pikir saeun naon Ki? Jawab si Rustam merojol. Andika idu jeung Aki ka lembur luhur. Tapi tulakan heula pantonya karekepnya, cek Aki Jumad. Atuh teu talangke tuluy si Rustam ngalaksanakeun parentah Aki Jumad. Sanggeus beres tuluy kabehan arindit, cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun kaayaan si Jarot jeung si Bungkreung. Sanggeus merena hasil menang duit ti Ambu Suri, duanana ngarasa barumah pisan. Katempo si Jarot jeung si Bungkreung keur kukuliwedan naleumpang liwat jalan Kanusuni rek balik ka tempat panyumputanana. Beneran kakak, urang poe ieu bener-bener mujur pisan. Karek ayeuna kuring nempo duit sakitu lobana. Satauneun ge cukup beureun amun dipake bekal teh kakak, cek si Bungkreung. Heeh, dewek ge sarua karek pake duit teu bakieu mah. Makana urang suang neangan tempat anu suni ambil aman. Lamun urang nyimpen duit ulah aya nu nyaeun, cek si Jarot. Ari uing mah satuju bae kumaha cek kakak bae lah, da uing mah ngan saukur anak buah nurutkeun bae ka kakak, cek si Bungkreung. Tapi kitu ge ari hatena mah aya jorojoy boga niat licik. Lamun si Jarot meleng cek pikirna eta duit rek dipaok kabeh kumahna tuluy dibawa kabur. Ari si Jarot oge sarua maehna ge boga pikiran hayang ngawasa eta duit ku sorangan. Keun ayeuna mah ku aing rek dibubunga heula sabab aing masih keneh butuh tanagana. Tapi hiji waktu maehna pasti ku aing dipodaran. Mun geus modar si Bungkreung, ieu duit jadi milik aing sorangan. Cek kertas hate si Jarot. Keur jongjon numpang kitu hawar-hawar ti kajauhan katempo maranehna aya ringkag jalma anu kelempang. Tapi can sidik sabab kadangkala sok kahalangan kudang daunan anu katebak angin. Heula kakak, itu si gaya anu kelempang kadiekeun, cek si Bungkreung bari nunjuk kapal bah jalma anu kelempang. Bener, urang nyebut heula.
Jawab si Jarot bari tuluy ngulewet kanu sunyi dituturkeun ku si Bungkrung. Nu lempang beuki lila beuki deket, lila katempo jelas pisan. Ana renjag duanana pada padang renjag. Si horeng nu kelempang teh nyeruk mini. "Mbak, ini si Rukmini kakak. Lain geus modal sih teh." Cek si Bungkrung bari terus nyedik-nyedik. Si Jarot tengah jawab, tapi main lagi terus nyedik-nyedik. Beuki lila beuki jelas. Yen bener-bener nu kelempang teh nyeruk mini. Si Jarot jeung si Bungkrung masih kena can percaya. Tuluy duana gigisik. Tapi anggar nu lempang teh da emang nyeruk mini. Rei si Jarot jeung si Bungkrung ngarasa ngarei. Bulu pundukna muringkak. Turna nyorojot. "Cilaka kakak, eta pasti diriwana." Cek si Bungkrung. Ari si Jarot masih tengah jawab. Main lagi hatena ngarasa soak. Keur kitu reg katempo nyeruk mini eureun lempangna. Tuluy luak liek nempuan kapal bah rungkun anu dipake nyomput ku si Jarot jeung si Bungkrung. Matana katempo ngagiler meuni seukeut. Atuh si Jarot jeung si Bungkrung rerempodan. Mitra budaya pani dengan sadayana marawi sakitu heula carita Sunda anu judulna Iptagih Pati Kurirewa bagian kasalapan. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Ieu dongeng dikarang ku Pribados Kang Abdul Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.